Assalamualaikum dulur salam buru baraya salam dunya tepang de sarang tata dan miharja anu beri ngaduikeun dongeng Sunda judulna Eulis Titi bagian katilu karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Kumaha euy Abdul uhe geus beres peuting teh? Den Johana nanya ka usung esangna bangun dari naker. Atuh beres den, tara aya pagawean anu lasut, asal dipigawe ku abdi duaan, mung. Abdul tekebat nyaritana. Ngan naon Abdul? Den Johana reuwas. Sumun den, abdi duaan teh meh teu tahan, teu sangka bisa ulin tah batur teh, malah Abdul memenin nambruk kalecina ge leungit den. Heueuh kumaha dipaehan kitu? Den Johana beki riwaseun. Duh kaden da wengi teh ditinggang ku batu tutunggul nepi ka ngajoprak. Margi abdi reuwas emut kana kaseuran aden tea. Teras we digotong digujubarkeun ka susukan. Saterasna maduka kumaha da teu empes-empes. Buah pae euy, be cilaka mun kitu mah. Nah tuh manibat ku batu tutunggul, kumaha mun si ajat pae. Buah bawa mata keribut. Cilaka sial si laing mah Abdul. Teu dewek mah teu tanggung jawab mun si ajat paeh teh. Pek bae eta mah urusan sari laing. Apan ku dewek penting di bejaan ulah di roga hala. Den Johana muringis dina hatena aya rasa kaduhung. Is abdi mah den jalmi buburuh. Ngan ari kudu paeh di podaran ku batur mah ke heula. Mun teh amah nepi ka maotna nu peuting. Apan dunungan nu tanggung jawabna oge sanes? Si Abdul ngabela diri. Sumuhun leres gitu den. Dalamun seug teu kaburu dipeubeuk ku si Abdul mah buah kuring den nu modarna teh. Ceuk si Uhe. Heueuh geus lah, ngan omat we ulah cuam caem. Tah ieu tambahna nu peuting. Ceuk Den Johana bari ngasongkeun duit. Kurang kene atuh den sakitu mah. Mangkani upami kapanggih teh nu pangheulana ngaringkuk di pangberokan mapan kuring. Ceuk Abdul bari milang duit. Panonna ngaret ka si Uhe. Sata si Uhe ingguk tandanya tujuan. Lah loba pisan omong maneh madul. Tayeuh tambahan deui. Sakitu mah cumponnya. Bari song deui mikeun duit tambahanana. Dupi parena teh aden. Si Uhe nanya dumeh kamari ieuna Den Johana rek mere pare sapikul sewang. Heueuh isukan we cokot ka dieu. Tapi kudu diirikan ke astananya. Bisi enya si ajat paeh. Mangga, keun we ayeuna balik ti dieu rek diteang ku kuring duaan nya duh. Uhe bari malih ka si Abdul sarta surat seuri dumeh bungah tas narima bayaran nu lain saeutik. Mangga atuh den, kuring rek ka ditu teh nya. Ceuk Abdul berijung arindit maksudna mah rek ka astana rek neangan jeung ngadedengekeun kayaanana Sudrajat. Sajungna Abdul jeung Uhe dan Johana mangholeung bae reuwas kareudeuhnakeun. Dari hatena mah teu mikeun kudu nepi ka ngaroga hala Sudrajat adina teh. Ngan ieu mah bakating ku nafsu dumeh asa direbut kabogoh kudu jadi adi. Padahal apan henteu kitu duduk perkara mah. Abdul jeung Uhe anu arinit ka astana Cibiru pikeun neang Sudrajat teh barang joal kana urut peuting. Kaci da ngagebegna lantaran Sudrajat anu disangka paeh teh bet eueuh malah eueuh beja-bejana acan. Ras maranehanana inget kana obrolanana peuting teh. Buah-buah kadengieun ku Sudrajat mun kitu tang tu baris timbul kejadian anu teu disangka-sangka. Beu cilaka yeuh. Geuning eueuh tangtuna ge hirup keneh Sudrajat teh. Mangkaning peuting urang geus nyaritakeun yang dititah ku Den Juju. Kumaha atuh nya? Nya tapi moal nyahoeun Den Ajat ka urang madul. Jeung apan peuting teh teu nyebut-nyebut ngaran Den Juju. Heueuh nya. Yuk urang buru-buru bebeja deui. Bisi heuge urang disalahkeun ku Den Juju. Ring de Abdul jeung Uhe muruka imahna Den Johana di pangipasan. Sadatangna ka pangipasan kasambak Den Johana keur diuk keneh dina tempatna. Basa Abdul jeung Uhe arindit, babakuna manehna ngarasa bingung mun seug Sudrajat nepi ka hanteuna. Nu matak barang rong heap Abdul jeung Uhe datang, keuwat bae muru bari nanyakeun kumaha-kumahana. Kumaha Dul? Cek Den Johana nanya na rusuh naker. Teu aja geuning Den. Rupina mah teu kuat kieu.
Dadina urut peting teh teu aya ciri-cirina atawa taya bejana kitu kieu di palebah dinya mah. Keun we atuh ari kitu mah teu nanaon. Ngan omat we, omat pisan. Ulah nepi ka cuam caem. Den Johana nyaritana kawas beuki bingung jeung hariwang. Geek Abdul jeung Uhe dariuk dina bangku kelepus arudud, tapi sajongjongan mah marenehanana taya nu nyarita sakemek-kemek acan. Kawasna bae reuwas kareureunnakeun deui, da buktina ngaharulang bangun aya nu dipikiran. Lain kitu Dul, cing kumaha ieu saterusna si Eulis teh nya? Den Johana nanya deui ka Abdul bari ngareret. Lah dulungan masuk borangan kitu. Cek abdi mah tanyaan we sakalian. Piraku juragan sastra teu masihkeun, najan jenisna nolak ge ari sepuhna narima mah moal munggah peta derek nyair nu kumaha deui atuh Eulis titi teh. Si Abdul ngahatean dudunganana. Iya leres kitu Den. Lebar lah mun segenging ku batur teh. Mangkaning Eulis titi mah bisa soreang malah bawa di Bandung teh moal 3 nu rupina kawas kitu. Kuring mamun kasartaan kajen tuker jeung nyawa batan teu kasorang teh. Uhe mairan bari mapanas Den Johana. Aduh eta mah Den Eulis titi ari geus make kabaya jeung sami nu dilepet teh. Sugan mah dadau weh. Nepi kabitisna jujur relatan mata kalenyap kana hate kuring. Keur mah geulis sarta jangkung alit angkeng nama panting imbitna ngabiola. Ari angkat kawas macan tenangan. Lain kitunya he. Abdul nyakakak. Moal boa lir Sinta jeung Rama itu sareng dunungan mah. Den Johana masih ngahulang dina hatena bingung. Tapi ari rasku kagelisanana Eulis titi asa lebar mun seug beunang ku batur teh. Ras deui manehna inget yen salianti Sudrajat aya keneh nu sok ngahihiledan teh nyaeta Kosasih Bandar Kai. Lain kitu euy Dul, he. Ari si Kosasih sok naon bejana mah mindeng datang ka dinya. Moal kitu bogoheun deui. Den Johana nanya usung esangna. Sumuhun Den, malah kamari ge cenah luntalan tok ka dinya. Boha-boha Den. Si Abdul nyarita bari pebeta. Kieu atuh euy Dul, he. Cing kumaneh jeun pasal supaya manehna nyeun pucuk ti girang. Kumaha we jalanna mah mun kajadian ribut sakalikeun we tuman. Den Johana buringas pisan. Mangga di pewarang kudungan mah nyahe nya. Bangsa cacing cau kitulah tai kuku. Keun bae kumaha kuring aden mah uning diberes weh. Cek Abdul beri nepakan dadana sorangan. Kieu atuh ayeuna mah engke sore urang ka ditu. Dewek rek ngahaja nganjang ka mama, tapi sari laing cicing we di warung Biodah bisi aya naonnya. Wayah kumaha abdi kedah ka dituna Den? Abdul nanya. Pukul 5 we geus aya di warung Biodah. Tah dewek pukul 6 atawa tas magrib ka Cigembreng. Cek Den Johana bari kelepus udud. Beungeutna marahmai geus kacipta yen engke baris tepung jeung Eulis titi. Sabada baradami, Abdul jeung Uhe tuluy barali ka imahna masing-masing. Bari laleumpang maranehana ngarobrolkeun kahirupanana dume asa babari pisan menang duit teh. Maranehna baradami oge yen samulangna ti Cigembreng rek terus arulin ka tempat pamainan. Da geus nyandu pisan kituna teh. Kawantu jalma palantungan jeung bocoko kagok. Turug-turug boga dundungan sasat jalma palacuran. Den Johana teh pupujieun pisan. Sarta teu kaup manggih nu herang-herang sok dikoromeoh. Ari Sudrajat tina poe eta teh teu bijil-bijil acan ti imahna lantaran ngarasa awakna babakuna mah sirahna asa bejad tuda urut dipeupeuh ku batu tutunggul kitu. Untung manehna henteu misan oge da cacak mun segeun akan embun-embunan mah buah rita oge bobor karahayuan. Bebejana ka ibu omah mah Sudrajat cenah paranas tiris teu bebeja yen peuting aya nu ngarogahala. Pang-pangna bisi nu jadi indung rentageun. Ku kituna teh mah Sudrajat teh kacida ngahormat ngadama-dama kanu jadi indungna. Komo nilik kaayaan kahirupanana sasat ngan henteu bae kalaparan. Kawan tu sok najan nya ge Sudrajat boga warisan, tapi kiwari can kabeh milik lantaran dihaku Den Johana. Ari rek diributan nu jadi indungna nyaram cenahkeun we tongteng diributkeun. Tong karooh anggur usaha sing getol. Supaya boga rezeki teh muklis benang usaha sorangan. Diceritaan kitu teh Sudrajat ngagugu ka indungna anu matak nepi ka harita can wanieun ngagugat warisan ti bapana Raden Barata. Ngan cenah isuk pageto mun geus boga bekelna
reklah lahan digugatkan wajib. Harita oge Sudrajat teh keur ngagojod ngagoler keneh, sare mah henteu da ti tadi ge nyaring. Manehna mikiran maneh kumahanya pilakuan dina anggoning nempuh hirup satuluyna. Ras Sudrajat inget kana pasini janji, pasang Subaya jeung bebenena nyaeta eulis Titi. Yen rek silih dagoan malah moal boga salaki atawa boga pamajikan, mun lain kamaranehanana. Teng deui ngalamun, mun teh amah nepi ka kajodokeun, ti mana deui pikeun waragadna, da puguh keur nyocokan kaperluan sapopoe oge sasatput-put pisan. Anggur rek nyaba ka Bandung, sugan we meunang pagawean, kana naon bae najan jadi pangebon ke carek wiwilanganana. Moal deuk ditolak, sok asal bisa nyingkahan heula ka geuleuhna nu jadi lanceuk. Ngan kumaha emaknya mun ditinggalkeun teh ku aing. Cek rentes hate Sudrajat beri ngaherang nyenang. Sapoe eta mah Sudrajat pikirna teu daek reureuh, teu boleh mulak-malik kumaha pilakuan saterusna. Lantaran kaindung sasat kacida beratna lamun ceuk ditinggalkeun. Kabebene sasat kacida ngarasa cintana. Mangkani geus pada pasini janji. Cag baraya duit kadi heula dongeng Sunda anu judulna Eulis Titi bagian katilu karya S. Sukandar. Insyaallah urang baris tepang dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Nabi Haja pamit. Permios.